Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fil amin. Lakin idza takarrarat ajraitaha kadza kafil a'mali aw alghaitaha. Lakin idza takarrarat tetapi di mana-mana bolak-balik itulah ajraitaha mangka migawe anjeun kana itulah ajraitaha mangka migawe anjeun kana itulah kadzaka kalawan sapertikeun nya kitu deui inna fil a'mali dina beramal au alghaitaha utawa nganggurkeun anjeun ha kana itulah maju anjing wa ingda ifradi walzim walzam jeung netepkeun anjeun ingda ifradis miha dina nalika ngamuprodkeun kana isimnala albina kana mabnina isim murakaban bari anu ditarkib itu isim aw raf'ahu atawa kana ngarofa'na itu isim munawwanan bari anu ditanwin itu isim kala akhun wala abun seperti lapad la abun wala akhun wala abun la akhun teu aya jenisna dulur lalaki wala abun jeung teu aya jenisna bapa eta tetep wansib jeung nganasobkeun anjeun aban kana lapad aban aidon kalawan nya kitu deui raf'u wa in tarfa jeung lamun ngaropakeun anjeun akhon kana lapad akhon latang siba mangka ulah nganasobkeun nyaan anjeun kana itu lapad aban
Wahai su'arofta jeung di mana-mana nempat ngamakripatkeun anjeun. Jeung di mana-mana tempat ngamakripatkeun anjeun. Ismaha kana isimna heula. Au fusila atawa anu dipisah-pisah itu isim. Farfa mangka ngaropakeun anjeun kana isim. Wanawin jeung nanwin anjeun kana isim. Waltazim jeung ngawajibkeun anjeun takrorola kana ngabulak-balik lapadlah. Hala aliyun hadirun seperti lapad la aliyun hadirun. La aliyun henteu aya ari ali. Henteu aya ari si Ali eta hadirun anu hadir itu si Ali. Hadirun eta anu hadir. Wala Umarun jeung henteu aya ari si Umar. Jeung teu aya ari si Umar eta hadir. Eta hadir. Walalana jeung eta pikeun abdi. Jeung lain walalana jeung henteu eta pikeun abdi. Abdun ari budak. Walama jeung lain perkara yudahhoru anu disimpen itu emak. Babun nida. Ari ieu eta bab nerangkeun nida. Babun nida. Khamsun tunada wahya mafrodun alam wa mufrodun munakkarun qasdan yu'am. Khamsun ari perkara 5. Khamsun ari perkara 5 eta tunada diundang itu khamsun. Wahya ari khamsun eta mafrodun mufrad. Eta mufradun mufrad. Alamun anu rupa alam. Wa mufradun jeung mufrad munakkarun anu rupa isim nakirah. Anu rupa nakirah. Yu'ammu loncat. Yu'ammu anu dimaksud itu nakirah. Itu munakkar atau nakirah. Anu dimaksud itu munakkar atau nakirah. Qasdan kalawan ngamaksudnya an. Wa mufradun jeung mufrad munakkarun anu nganakirahkeun itu mufrad. Munakkarun anu nganakirahkeun itu mufrad. Siwahu kana salianti itu ma yu'ammu qasdan. Kana salianti ma yu'ammu qasdan. Ma yu'ammu qasdan kadza eta sapertikeun nya kitu deui munakkar. Munakkar atau isim nakirah. Al mudhafu ari mudhaf.
Waladzi jeung lafad ladzi doha anu nyarupaan itu ladzi hu kana mudhof anu nyarupaan itu ladzi hu kana mudhof. Fal awalani mangka ari munada atau nida ari anu awal duanana. Mangka ari nida atau munada mangka ari munada anu awal duanana. Eta albina ari mabni loncat teh. Eta albina ari mabni. Eta lazima wajib itu bina. Eta lazima wajib itu bina fihima dina awalani. Fihima dina awalani. Alaladzi kana alamat qad ulima lanjut qad ulima anu nyata dikanyahokeun itu aladzi anu nyata dikanyahokeun itu aladzi fi raf'i kullin dina tingkah rafa'na saban-saban sahiji dina tingkah rafa'na saban-saban sahiji min ghairi tanwinin tina tanpa tanwin halal itlaqi kana hukum anu mutlak. Wanasbu sareng ari nganasobkeun kana munada sareng ari nganasobkeun kana munada atau kana nida. Eta fi salasatil bawaqi. Eta fi salasati dina munada anu tilu. Eta fi salasati dina munada anu tilu. Al bawaqi anu geus heula itu salasah ay minal awalani kaya aliyun seperti lapad ya aliyun ya gulami ya aliyun he ali ya gulami bujang kami ing tolik loncat ing tolik indit anjeun bi sarta kami saratana kami ya ghafilan he jalma anu poho cupan bintang tutup pantana iris ya ghafilan he jalma anu poho ang zikri rabbihi tina nyebut atau tina eling ka pangeranna itu si ghafil tina nyebut atau tina eling ka pangeranna itu si ghafil Afik ingat anjeun ya kasyifal balwa duh zat anu ngabuka balai teh coba penyakit
duh zat anu ngabuka balai. Waya ahlas sana duh zat anu ngagaduhan hak di alam. Duh zat anu ngagaduhan hak di alam. Waya latifan sareng duh zat anu welas atau nu nyaahan bil ibadi ku pirang-pirang hamba. Ultuf muga-muga mikanyaah Gusti. Muga-muga mikanyaah Gusti bina ka urang sadaya. Babul maf'ul li ajli wal masdarun sib'in ata bayana li illatil fi'lil ladzi qad kana. Babul maf'ul li ajli ari ieu eta bab nerangkeun maf'ul li ajli. Wansib jeung nganasobkeun anjeun. Wansib jeung nganasobkeun anjeun al masdaro kana masdar. In ata lamun datang itu masdar. Bayanan bari anu ngajelaskeun atau mertelakeun itu masdar. Li'illatil fi'li kana elat pagawean, alladzi qad kana anu nyata bukti itu fi'il. Wa syartuhu sareng ari syaratna masdar. Eta ittihaduhu ngahijikeun itu masdar ma'a amilihi sarta amilna masdar. Fima dina perkara lahu anu tetep pikeun amil. Min waktihi nyatana tina waktuna itu amil. Wa fa'ilihi jeung fa'ilna itu amil. Kakum li Zaidin ittafaqo syarrihi waqsid aliyan intigha'a birrihi. Kakum li Zaidin seperti kenapa kum li Zaidin kum ngadeg anjeun. Kum ngadeg anjeun li Zaidin. Karena arah si Zaid. Li Zaidin karena arah si Zaid ittaqa'a syarrihi karena arah ngajauhan kana pagawean gorengna itu si Zaid. Karena arah ngajauhan kana pagawean gorengna itu si Zaid. Karena arah teh logat karena arah teh kitu teh maf'ul li ajli mim jeung lam rujuna. Waqsid jeung maksud anjeun alian kasih ali. Ibtigha'a birrihi karena arah nyuprih kaalusana si Ali.
karena arah nyuprih kana kaalusanna itu si Ali. Babul maf'ul ma'ah. Hari ieu eta bab nerangkeun maf'ul ma'ah. Ta'rifu ismun ba'da wawin fassara man kana ma'hu fi'lu ghairihi jar. Ta'rifuhu ari ta'rifna itu maf'ul ma'ah. Eta ismun isim ba'da wawin dina tumiba dina sabada wau. Ba'da wawin tumiba dina sabada wau. Fasaro anu ngajelaskeun itu isim atau anu mertelakeun itu isim man kajalema. Kana anu kabuktian ma'ahu saratana si man non fi'lu ghairihi pagawean salianti itu si man. Jaro anu berjalan itu fi'il itu fi'lu ghairi. Jaro anu berjalan itu fi'lu ghairi. Fangsib mangka nganasobkeun anjeun hu kana maf'ul ma'ah. Fansib mangka nganasobkeun anjeun hu kana maf'ul ma'ah bil fi'li ku fi'il. Alladzi istahaba loncat alladzi istahaba anu babarengan itu fi'il bihi kalawan maf'ul ma'ah. Au sibhi fi'lin atawa anu nyarupaan fi'il ka istawa atau kastawa seperti gelapan istawa. Istawa naik non alma'u cai. Wal khosaba sarta kayu ukuran. Wal khosaba sarta kayu ukuran. Sarta teh maf'ul ma'ah. Logatna sarta maf'ul ma'ah mim jeung ain. Wakal amiru qadimun seperti lapad al amiru qadimun. Al amiru ari raja eta qadimun datang itu amir. Wal askaro yang sarta prajurit pasukan sarta prajurit. Wa nahu sirtu yang saumpama lapad sirtu wal amiro lil qura. Sirtu lempang kuring. Wal amiro yang sarta raja lil qura ka pirang-pirang desa kana pirang-pirang desa. Babu mahfudzatil asma. Ari ieu eta bab nerangkeun pirang-pirang isim anu dijerkeun. Khafidhuha salah satun anwa al harfu wal mudhafu wal itfa'u. Amal hurufu hahuna famin ila ba'un wa kafun fi wa lamun an ala. Khafidhuha ari amil anu ngajerkeun kana isim. Ari amil anu ngajerkeun kana isim kana asma. Eta salah satun tilu. Anwaun tegasna pirang-pirang macem.
Al harfu tegasna huruf, wal mudhafu jeung mudhaf, wal itba'u jeung pirang-pirang kalimat anu anut kana anu dijerkeun. Wal itba'u jeung pirang-pirang kalimat anu anut kana anu dijerkeun. Amal hurufu anapun ari pirang-pirang huruf. Hahuna dina ieu bab eta famin ila eta famin eta lapad min gitu. Famin eta lapad min, ila lapad ila, baun lapad ba, kafun lapad kaf jeung lapad kaf, fi lapad fi, walamun jeung lapad lam, an lapad an, ala lapad ala. Kadzaka eta sapertikeun nya kitu deui. Eta sapertikeun nya kitu deui lapad min ila akhir. Min ila baun kaf fi lam an ala tadinya. Waun ari wau. Baun jeung lapad ba wa taun jeung ta fil halifi anu tetep dina dijieun sumpah. Anu tetep dina dijieun sumpah. Muz lapad muz, munzu ruba, wau ruba al munhazifi anu dipikeun itu wau ruba. Al munhazifi anu dipikeun itu wau ruba. Kasirtu min misra ilal iraqi sapertikeun lapad sirtu min misra ilal iraqi. Sirtu leumpang abdi min misra ti mimiti negara Mesir ilal iraqi nepi ka negara Irak wajitu jeung datang abdi lil mahbubi ka kekasih kabogoh pistiaki kalawan sifat rindu